Zaman pula kau bulu tak pilih itu kena sirawa. Nah gitu saya mah. Ya nah ngomong tak gitu siapa? Beda jang batur. Urang mana? Aku tidak mengerti apa dari Medan. Oh di Medan, betul. Orang Sumatera. Di Batak, betul. Geus lila aya di Sunda. Hah? Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Tengartiun. Oh, can ngartieun bahasa Sunda. Tentang apa? Ah, Panon sia, panon poe anjing panon sia. Oh, jangan deh, hampura. Dari ingatan panon sia, hampura we nya urangnya, di hampura. Maklum da urang jelema, nya. Nah ngomong naroba. Jadi beda. Cing ngomong deui. Macam mana pula kau? Dah. Oh, salah denge mun aing. Dengekeun batur ngomong. Naon? Geuning eta bisa Sunda biasa. Nah gitu. Cenah orang Batak anjir poho. Nipu we eta. Dalen orang Batak aing mah di mana Cisarua edan anjing. Urang dia gede eta. Yang akan semua pangabaktos Gusti Kula diterima. Calokan batur-batur. Oke, Bos. Go. Hey my brother everybody, Naon? come here. Naon come here teh? Yeah, let's go. Dengar arti. Come on. Komong eta. Kesindang ye. Hei, si eta mah. Naon? Tadi anjing. Heudeuh. Kudu kasar wae si teh. Heudeuh. Kodok. Naon ngomel rambut tuh. Gagaya we. Lain naon tadi aing ka dieu teh kana motor teu make helm jadi acak-acakan buk aing. Kanginan keun. Tanginan. Naon dah? Kacau aya sieu anjing ah. Kejong kacau. Mau balik datang sieu mah. Mau balik si jagung mau balik. Mal balik kumaha? Tadina aing hayang tenang hirup di dunya teh. Hayang nyantai. Eta. Beban pikiran. Aiteun. Datang si ieu mah asam urat jadi deui aing. Da kunaon si eta? Aing sia teu apa anjing? Teu. Budeg. Budeg ge jelema teh ge nyaho sok lalaju dina YouTube. Boting cager. Nepi ka kiamat ge mau cager-cager. Da jelemana teh make ceuli. Carang. Kita nanya ke aing nya. Kumaha tah? Saha nu maot? Jauh anjing aing sok lalajo. Bapak maneh maot. Ubaran ku tutut. Hakan tutut si jeung galengna. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima. Ulan tuh cek aing oge. Nya budeg anjing aing nyaho. Tong dijawab Gusti kacape-cape. Kesel. Mending meser obeng we. Bang naon? Raon obeng rojok ceulina tuman. Yang akan semua pangabaktos Gusti ai diterima sia teh. Naon iya. Mulain lieur mulain. Di dieu mulain gawatna ye. Ya euy. Kita merong ka aing minta tulung nya merong. Ning teu. Acan goblok untuk gela. Kerek kedek sia teh. Kerja merong minta tulung ka aing nya der. Ya, ayo aku menunggumu. Kiranya tempo ya tuh. Tuh getuluna. Kitu tuh.
Ya, cek aing oge. We merong. Cek aing ge merong ya anjing. Sok lalajo na YouTube. Aing teh nyahoan aduh anjing. Nampu itu. Sungut sia bau bangke. Hah? Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah. Tersangka gening tersangka ari jelema bisa berubah. Naon si anjing? Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah kamari dina Idul Adha teh kurban anjing. Eueuh nu kurban anjing eueuh. Sia eta sungut bau bangke. Alhamdulillah sabaraha hiji kurban anjing. Kemana we karep eta mah. Eueuh nu kurban anjing. Oh. Nah meni seueur-seueur teuing. Dah. Eueuh nu kurban anjing. Eueuh heuy. Bu. Ari maneh kumaha tong ngaheureukeun kana agama aing nya teh nyaho mah tatanya. Dah. Naon si anjing? Naon atuh? Ya, anu kudu dikurbankeun teh biasana ge sapi, munding, onta, doma, me. Ari entog mah teu bisa. Jauh-jauh. Saha nu entog anjing? Jauh-jauh kana entog. Is, sanajan satruk teu tiasa anjing. Parah budakna. Alah anjing aduh. Eueuh nu kurban anjing eueuh entog anjing. Kecuali upami eta entogna diical heula. Beulikeun kana eme eueuh entog. Eueuh nu entog ceuli sia sepi anjing. Lan ceuli sia sepi. Mudah-mudahan atuh tahun payun nya kayak ieu mah alhamdulillah ai kitu mah geuningan saliratos aya taufik jeung hidayah ti pangeran. Ada aja. Geus yang diceung-ceuri kan nih. Kan entok beak mandang ke gaya gantina anjing. Kumaha sia we anjing? Amin mudah-mudahan. Tuh amin si goblok mah. Kemana we? Aya. Lan. Syumuhun. Alhamdulillah ayeuna teh abdi teh eungkeut-eungkeut anu teh abdi teh janten ustad. Sia anjing jadi ustad. Nu budek jadi ustad Allahu Akbar. Kumaha mustaminanya. Naon nenek? Teu ngomong. Syumuhun. Alhamdulillah unga jumaahan ge abdi ge sok ngiring gitu da janten khotib gitu. Masya we. Lan umasya alhamdulillah amin amin. Ieu dengekeun. Lamun sia jadi ustad, heung sia keur dakwah di panggung. Aing ngaliwat sia keur assalamualaikum teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung sia dilagaji ku aing da. Sia keur assalamualaikum teh aing dihandap gosrek. Tah kitu atuh ngadukung. Anjing ngadukung. Babaleng anjing babaleng. Alah. Geus dahar acan. Teu acan anjing. Kana nyatu ngadenge si goblok. Ada jatuh mah ngadenge. Diuk. Ulan teu ngomong. Tah, kudu ting mah ngomong dengekeun ku sia tah. Dikasih. Hakan ku sia tah. Dikasih tuh. Alhamdulillah ya Allah. Naon? Geus lohor deui. Goblok, aing mejus disangka bedug. Bukan niraya lu mundur bibit ini layang rahana. Ya Allah, ya Robi. Jol iya si juri kaing ampun. Ih, Baru singkeun we tuh. kawas lain kakolot.
belegu bina-bina teuing sia teh ka aing teh sidik aing teh kolot bodoh bina-bina teuing sia teh ai geus anjing naon sia balak cangking nafsu segala tuh naon sia barong naon heula eta si goblok naon sia ngepret tuh sih mah naon heula sia goblok naon aduh eta nepi ka rumah sakit ieu ai sia naon alah galah naon ngawaku naon sia ka aing naon aduh naon teh tuh nepi ka jangar aing ditekung-tekung ku sia kurang ajar emangnya gua cowok apaan ya masalah buat lo salah naon aing sia nu salah naon ye dengekeun mun lempang teh heugna le ieu mah tungkul yang ngadudud jadi sirah maneh jeung sirah aing diadu oh gitu jadi maneh teh ngambek teh gara-gara hulu aing yang hulu maneh diadu heeh sabab teu deuleu jadi nu salah maneh dipikir-pikir malain aing anu salah saha sia doh nah aing dengekeun ku sia goblok duh geus puguh pan aing mah teu neuleuh sia nu neuleuh ka aing ngikah itu ya mah cerai di dinya jeung anu nyeun masalah jeung aing emangna aing rek sieun ku sia bina-bina teuing sanajan jangkung mau ditarajean ku aing bina-bina teuing sia teh ai awas disantet ku aing hayang nyawa saya paku 8 dina beuteung ya waduh anjing situ sebelah ku siapa dibejakeun ka sia ka si pesulap beureum can dibongkar ta si rahasia aya naon deui sia mina-mina teuing sia teh gini aya Gusti sugan teh aya Gusti da manggus si goblok ke Gusti cager cager alhamdulillah aya naon atuh teh heula lan heula neng ayeuna lain daguan ngantosan saha pan abdi tos ka dieu lain ngadaguan maneh goblok sirikeun yo itu sia mah ari aing jeung dulungan teh deukeut itu sia mah sirik sia teh kabina-bina teuing sia teh aing mah ngajerok dirinya teh hararayang aing jeung gareng patut pada dia aing dieu nya aing mah jagusnya nya tuh nuhun Gusti sami-sami ya beres ngalut awas nu kasurupan lempang teh sia kajreg-kajregan kitu ai buka topina tuh beleguk topi sia teh jadi budak Bandung gitu buka topina jenglet gitu topi teh halo bos halo suka telain si bos eta duh halo bos duh beres bos aduh kanu neon oge si eta mah naon si barong naon melak cangking wah udah peresmian goblok gitu naon sia macam mana pula kau naon macam mana pula kau bulu tak pilih itu kena sirawa alah nah kitu si eta mah iya nah ngomong teh kitu sia mah beda jeung batur
Urang mana? Aku tidak mengerti apa dari Medan. Oh, di Medan, betul. Orang Sumatera. Di Batak, betul. Geus lila aya di Sunda. Hah? Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Tengartiun. Oh, can ngartieun bahasa Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten di Lusasi abi ada di Sunda bah. Coba. Goblok deh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab sudah. Siang ada mana? Nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Si Ucok gitu. Adi dia jeung saha? Sama adi awak. Saha? Butet Tumaregung. Ieu Umarurung, adina Umaregung. Oh, keluarga panas tiris sebenarnya. Ari bapak maneh? Bapak awak. Siga Rantang. Siga Rantang. Ari Inung? Ya siga termos. Ari Aki siga seeng. Coba. Oh, keluarga parabot dapur. Uyutna hawu ieu jelema ye. Baraya song-song. Nini tigigir teman. Bisa bahasa Sunda sekedik. Sekedik aja nih sekedik. Tapi si abang itu kalau ngomong bahasa Sunda itu ya pening lah buat tawa. Naon? Ya pening lah buat tawa. Naon pening teh? Ngalalarti. Ya pening. Oh naon? Ya liar gitu liar. Naon liar teh? Ya lungleng gitu lungleng. Oh liar. Nah itu liar. Beleguk lah kau. Nah make liar. Bahasa Sunda itu banyak yang sama. Sarua kumaha? Sekarang kau tahu tikus? Nyaho. Tikus bahasa Sundanya berit. Sekarang kau tahu sore? Nyaho. Sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu pantat? Nyaho. Pantat bahasa Sundanya berit juga. Ya pening lah buat awak. Dasar Batak awak tahu dengekeun. Ari tikus mah berit, sore mah burit, bujur mah birit. Ya itu kan birit-birit juga. Meskipun si abang dari Medan, tapi si abang kena kesenian Sunda itu si abang rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan hees jeung si dede. Rees jeung dede. Oh rees, nah itu rees. Namanya bisa lagu Sunda. Si abang baheula lila. Di mana? Di mana lilana? Di urug. Urug naon? Urug angen. Namanya lila di urug jadi urug lila. Dagang hordeng si abang. Jemang ujang hordeng itu bebaturan si abang itu. Doanya eta. Lagu naon mana resep si abang itu paling resep itu lagu Bubuy Bulan. Bubuy Bulan, betul. Nah bisa, ya bisa. Dijawab, oke. Bubuy Bulan, oke. Bubuy Bulan itu masih. Engkau becus itu goblok. Ya lupa lagi lah. Egen. Bubuy Bulan. Bubuy Bulan sangrai bentang. Eta panon poe di saat itu lagu Bubuy Bulan nyerep kena hati nyerep aja nyerep sok oke. Bubuy Bulan oke. Barang mintina kumaha Bubuy sudah Bubuy Bulan. Bubuy Bulan di sangre si bentang naba. Panon sia panon poe anjing lain panon sia. Poho jangan teu euy, hampura. Dan ingetan panon sia hampura we nya urangnya. Da hampura. Maklum da urang jelema.
nah ngomong naroba jadi beda cing ngomong deui macam mana pula kau oh salah denge mun aing dengekeun batur ngomong naon geuning eta bisa Sunda biasa nah gitu cenah orang Batak anjir poho nipu we si eta dalen orang Batak aing mah di mana Cisarua edan urang dia geuning eta nanaonan si gobloknya teuing satu di aya batur-batur rampak sekar poka grup der maneukeun maneh gitu kaciri sia mah hayang kapuji kudunungan teh kaciri sia mah hayang kalem kudunungan teh matak naon lamun guyub jeung batur tuh hararayang teuing teu hayang aing mah ngahiji jeung kaum duafa teu hayang aing mah ngahiji parkir miskin aing mah beunghar aing mah menak saha nu beunghar aing duh manya jik beunghar bukan nah da bukan lain hayang aing mending eueuh bukan anjing batan sia huntu juga pager Allah atuh untuk aing gak pager heeh no goblok cicing kan cicing geureuy nah da teu lompatan tadi ge cicing coba maksud aing teh jempe lan jempe oh jempe mun teu tadi jempe kitu da abdi mah jelemana nurut lamun cek dunungan jempe abdi mah jempe jep si eta lamun mah si itu di jempe teh hayang we ngomong oh abdi lamun cek dunungan jempe jep semua Jep. teh kawas dikaput bener ada ngomong deui tara si eta mah lamun si itu hayang we segala diomongkon Oh. abdi mah moal cek lamun cek dunungan jempe jep semua teh ada ngomong deui tara si eta mah lamun si itu di jempe teh hayang sia nu ganeng tali-tali sepatu diomongkeun situ mah ditedek jempe sesungguh teh ay ini serba salah aing mongko aing teh teu jempe teh bari carekan wae da sia ganeng ganeng kene Gus ditarik duh abdi mah launan namalang kadunungan teh sia si eta mah da kitu curig teh sia iya bawahanana jurig dununganana genderuwo aduh kasaha si nyebut garwa teh ha kasaha nyebut garwa teh nya kadunungan dikepret sia ku aing nya ditakis ngalawan ka aing nya geus ngalawan ada kepret teh nyeri nya ditakis balik-balikeun sia berarti dibalikeun mah tutup Gusti nu agung aing halah hayang nonyok kasih itu tuh aing tuh sia mah hayang nonyok aing mah hayang ade ka sia goblok tah mending mumul eleh ngomong goblok si teh yang tebatan eleh ngomong leuwih ada ngajual imah aing mah paingan ngontrak wae anjing kitu si teh Gus aya naon ieu Gusti tah aya naon-naon orang kasia gaya pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu nya ya perlu karena naon kumpulkeun we perlu mah karieur-rieur ngadong ngariung ngokon nu gelo lain hayang taya gelap kasih itu tuh sia hayang teh corona genep kali teh ka sia teh goblok anjing sakali lieur aing goblok kamu genep kali tuh jadi podo aing ngomong nabi teh kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja bade ka mana nyaeta ngabantuan Kurawa ngabantuan Astina dina mangsa perang Bratayuda onyir oh jadi urang teh bakal perang Gusti iya uluh Gusti nu agung meni jara rempe wae ngararomong atuh itu kumaha sepi kieu sia anjing majar teh teu ngararomong da ceulina sepi anjing ceuli sia majar lagi gitu we da
jadi pada perang ayeuna teh wayahna lamun kitu sarana siapkan pasukan nyaeta anu dilawan ku urang lain lawan enteng-enteng si Bima gajahna Pandawa sae mangga-mangga hayo pada lumapa sae mangga mangidit sae mangidit salea mangga mun aing manying puas ya. sia anu ngadupa ka aing sia anu ngamak weh naon sih goblok di rawas eta teh dunungan blegug nyaho aing dudungan nah tuh menik camplak nah hari dudungan salah rek diantep nah hari pamimpin salah rek diantep manehna nu ngadupa ka aing manehna nu ngamak nah ieu hukum teh gunana keur nuletik wungkul nah hukum teh gunana keur sangsara wungkul bangsat motor di paehan bangsat hayam di podaran bangsat duit tegaran di rantep anjing ku sia Wah, beres. Hidup botak. tong dikabrokan lah aing mah di Japati Ngadukung. batur mah ngadukung teu rarayang teuing belagu batur mainan yang dukungan hayang jadi kepala daerah tah yang mana jadi kepala daerah teu rarayang teuing bodoh sia mah sia nu bodoh nah nengekeun belagu lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah heeh lain pikir ku sia naon rek saha nu milihna ka aing tong boro-boro jadi kepala daerah baheula we aing nyalonkeun jadi RT di kampung aing pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing aing nu milih nu gelok aing ayo pada lumampa